Arya Bima nuju ngabadega di satengahing marga di alas di Braksara maksad bade ngarebut layang Jamus Kalimusada di panangan Asrajinga itu cari-cari pati dek para pati hutang wirang dek pai wirang si Asrajinga si cepot tersangka cilimit tasyelan maling layang Jamus Kalimusada lambang keagungan negara Amarta tersangka seceremad wani maling layang Jamus Kalimusada kurang ajar sia diurus ku aing di paraban ku aing dibere udud ku aing di bajuan ku aing layang Jamus Kalimusada baheula jeket di gubung oh siap deh hutang pati para pati hutang wirang dek pai urang cepot gimana syah dia gimana nuju ngalamadot si Edan syah ada syah kan dia we agana kau dengan lauk tomang ada syah diberi syakwaing Edan di mana syah belah wetan mesti ditudai waktu diberi kakulon ayah di wetan tasyelan palicat itu ada syah ada agana we ka dia aduh tengenah eta layang Jamus Kalimusada dikeresekan ku si goblok maka jeung dicengekan segala rupa oh udah bala-bala keplok kurang ajar si Adesya kan dia agana eta iya syah gimana syah dia gimana jeung sinen deket janti kurang ajar syah lami-lami ieu Bima pamentena beremir besi atah beuleum kawas bagong mogok ieu Arya Bima diheureukeun ku Asrajinga atuh nafsu nu ngagudu-gudu amarah teu kawadahan ya Bima sing napa ya Bima sing napa nafsu kang gila-gila kang gila-gila iya Bandung rasa nikmati edan syah tapi kang ngalonyeng syah kurang ajar pangi di bayan boy lir bandra ngenge dah barang Arya Bima nuju ngabadega diheureukeun ku Asrajinga aya nu kakalayangan di awang-awang daya sanes teh putrana Arya Bima Raden Gatotkaca anu nyusul ingkang Rama anu ngabledik Asrajinga halu mampah ngajuk-juk ieu alas di putrana ayo
waspada nirakaton mang waspada nirakaton pada Rama dihanap katinggalan nuju bingung temang tungtung susah teh saudara nuju baut Kangjeng Rama babayan naon ya disamperkeun ku aja mayu pada datan nira ringkongkonan datan nira ringkongkonan ewuh mangkulengan rana Kang jelebatan naon kunaon sia di mana sia kaula parantos saja prama paman kamana nyaeta ka eyang abiasa naroskeun nahalares atrapi henteu astra jingga anu maling layang jamu sekali busada make jeung tatanya ka si eyang aing leuwih apa nah kumaha anu maling layang jamu sekali musada si cepotot si cepot waduh geus panggih jeung aing kabayang ku sia layang jamu sekali busana dikeresekan mawana dipuih-puih di kitu toh penuh ku minyak kresek lagi kabayang ku sia waduh kurang ajar leuwih ti kurang ajar tacan kengeng acan anu jadi aneh si cepot lingas diberi ka kidul aya di kaler diberi ka kaler aya di kulon diberi ka kulon aya di wetan pikir ku sia anu leuwih kasal kaing teu kajauhan meurepan kaing teh goblok anu leuwih nyeri kana hate si cepot nongengan kaing bujurna dipuretekeun yang taina kadeuleuh ku aing kabayang ku sia kali mana sebut kabeneran sia urang kapung si jebot sia ti luhur aing jahadap aya kapagi ku sia pikeun kaing sae permios ramai ayo ini terus kabeneran si Gatotot tewak si cepotot iya hari nu dipilarian nama asta jingga jalma anu teu boga dosa hare-hare kaya anana es tuning tiis maka jeung tiasa nguseup heula bari jeung teu bebenangan oge istilahna teh digegel anjing atanapi di bagong nanging maklum anu nguseup sanajan di bagong ge balik deui ai ka imahna mah bebeja meunang da meuli meureun ti dinya ti pelabuhan yang malum hirup di kampung aing kebon ayeuna euy budi wararaas baheula mah dewe keleutik ka dieu leuy benar heeh baheula keleutik dinya ka Cingerangem
Jemang Dedi Jemang Edi kayaknya kacirangem kerletik aing aing jalan ke itu kaleuweung leuy aing mah leuweungna teh ka keum luar biasa meuni wararaas teuing aing bray inget zaman baheula leuh zaman baheula jauh tina panyangka bakal jadi sagara di dieu leuy alhamdulillah ayeuna ge mineng ka dieu da mineng nguseup aing ka Jati Gede nya da kana siap dewek mangan hiji-hijina we nguseup eueuh deui nguseup jeung catur bari jeung teu bemeunangan oge nu penting mah nguseupeuna we eta dewek euy sanajan rakit teh tarareuas nya euy dina rakit sare sakitu kurang kumaha eta di imah digeugena digeugena mah si sare nah dina rakit teu sare-sare nepi ka nguseup rek sare kumaha jeung tiris jeung naon sia teu bareungit jeung naon pikir-pikir menyiksa maneh euy ku karasep mah beda deui nya di sagara mah di naon di Jati Gede menang hiji ge atoh meuni kaasup kana berita deui melakeun teu di Jati Gede mah urang teh nya ngan kadewe ulah micin runtah di mana wae leuh anu nguseup teh nya mun bisa mangga nguseup teh wadahan deui runtahna teh kana karesek-karesekan aing mah kabayang teh paling resep dari nalaki teh lamun geus hayang ngising jeung era jeung naon ku batur babaturan jala lahir aing ngising di video ampura dewek teh keur ieu kakeunaan ku pilek teh euy goyak Kang teh mareuh mah dewek teh kewe rada bineng di surat teh sing damang we Kang amin amin di dusun Ciboboko teh nya RT 5 RW 3 Desa Mekar Asih Kecamatan Jati Gede Kabupaten Sumedang wa apukana pangarsana Bapak Hendar Gunawan kalih Ibu Syafitri di Banjarnagara Jawa Tengah dina raraga nyepitan putrana Cep Epan Fadilah Hardianto cucuna pangarsa Bapak Parma almarhum kalih Ibu Encarias mudah-mudahan bered kasepnya sehat salalamina amin tetebihkeun tina balai diangangkeun tina segala rupa marabahaya rezekina nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka kore nijak dewasa jadi jama anu guna kanggo nagara guna kanggo bangsa oge hirupna beragama amin cinekna janten jami anu soleh amin ya Allah ya rabbal alamin amin bagja leujang maka sekali di wararaas ka urang dieu teh da nya rasaan teh da meureun kungsi baheula ka dieu rasaan teh teu asing dewek ka dieu teh leuy asing soteh tempatna tapi hawana mah tetep aya nu baheula leuy eta Kang urang dieu sauyunan ti baheula urang dieu mah leuy kompak leuy kompak bagja leuy pecak ya maka hitung-hitung ieu ngalongsongkeun ti koro di hayang dewe hayang ngalagu leuy katuk hiburan Kang alah hitung-hitung ye we naon ngalampengkeun ti koro leuy kopilak madu ampun nah eta Lukman teu meded deui irung teh meded lain naon ngungsi ka halaman yang di baheula matak hati-hati ge teh ayeuna kumaha tah aing ngawayang keur pilek aing kakawen panjang apan kana irung keur pilek atuh meded kana irung pelanung teh juga balon beletok jadi sada polo melenung leho melenung nu kadorongkeun ku hawa ke dieu matak aing teh ayeuna kita dari teh nying sering tulis melenung era dalang ngabeletok sama goreng itu make uyak polo we asin urang hiburan lah urang ngalagu ngarona lah ngarona jeung urang dieu ya jeung sinen urang duet euy kemereran 5an sinen teh biasana mah genepan leuh urang yang ngalagu ngarona hitung ieu we nya ngajaga keamanan leuh
dagang ngajaga keamanan tren unggul kewajiban aparat lain unggul tugasna polisi tentara tapi ya teteh kewajiban orang sadayana manya nutup panjandela kudu nitah polisi wae nya lu ngarona urang ngarona ngidarang ngurilingan desa waspada masih iyatna bisi aya kapan cabaya ngapeti sejarah balora ayam munyai badan tiris kapulusan si dulu dia durukan anu Kulana kamu menyetrap sumpel ku sampel rasa kurang lemur nikmata iya papadana aduh udah belum sampai mengenanya kabayang baheula ngarona lu beres ngarona teh brak ngaliwet jeung babatur ngarona teh nya rona jongjon ngaliwet bangsat jongjon mau nyata kitu deuleu dahareun baheula mah nya sampe dibubuy perlukan ku gula beureum alah nikmat ya Allah ya Rabbi kanikmatan pangeran luar biasa deh keur hirup di kampung banyak tuangan teh sararehat dataraya kimia atuh di kampung mah dulu jeung sagala aya di kampung di kampung mah tara make bahan kimia bade sampo gegetuk hui dahaneun baheula mah nya sagu ganyol urang kota mah moal apaleun ayeuna ganyol nya matak sararehat kolot baheula mah deuleu euy da tuangeunana ge tuangeun anu bergizi organik tuangeunana ge tanpa aya bahan kimia alami tuangeun teh padaya aya dahareun teh nya aya teh dahareun urang mah geuningan kana ceuli teh teu asing model aya gegetuk putri noong nya Nagasari wajid tuh dahareun baheula mah awug ali agrem cucur burayot Portugis Portugis naon Portugis teh nu monyong ningan nu monyong mah bibir sia goblok lain Portugis nu monyong mah beurit sia teh lain Portugis bugis meureun sia teh lain Portugis mana karep sia mah kunyeun salah tapi salah wae dahareun teh nya jeret naon tah tak aya dahareun jeret naon nu kumaha geuning dahareunna teh buleud hejo make kalapa digege teh jeret oh kelepon bener kelepon di lemur dewek mah jeret teh bedah digege di jero ngabuciai ayam misro ayam misro comro tuh nu ngeunah tuangeun baheula mah ayeuna mah di kota dahareun teh araraneh kana ceuli teh da euy make jeung aya hot dog naon tah hotdog naon hotdog bahasa Inggris teh dieu naon artina ari hot teh hartina panas ari dog anjing kabayang anjing keur moyan di lebok sok pikir ku sia meureun teh nyegag mah make jeung aya hamburger naon deui toh hambur duit ger pasea dahareun kota mah nya kampung we nu ngeunah fried chicken dihararakan gene lain teh meunang teh naon ulah ngapoe
ulah mineng teuing ngadaru kitu teh da bahan kimia wungkul. Mata penyakit ge bareurat teh urang kota mah. Maka jeung aya penyakit jantung koroner. Penyakitna teh bareurat. Asam urat. Kolesterol. Stroke. Gagal ginjal. Vertigo. Nya diabetes. Penyakit baheula mah hepatitis tuh. Geger otak ya Kang. Geger otak mah sia goblok itu. Geger otak mah di kampung ge aya lamun lagra geger otak. Ya, kanker payudara tuh. Arane teuing penyakit teh. Di kampung mah atuh penyakit paling oge budug. Ya, hapur. Kesrek. Senang. Gonongeun. Tah gonongeun baheula mah di kampung di kampung dewek salalemur gonongeun. Kumaha gonongeun teh? Gonongeun teh dina ieu beuheung ning aya kakacangan bareuh. Bareuh kacang kumaha ya? Lain bareuh kacang goblok teh. Kakacangan dina beuheung bareuh. Teh gonongan teh. Ubarna ge gampang ku bulao. Balao teh balur ka dieu teh bulao teh. Pada beuheung. Cager teh. Cager henteu biru we nu aya. Atawa gonongeun mah baheula ku sangu sakepeul. Sangu haneuting. Saacan diakeun teh kepeul heula sangu teh dina leungeun. Terus gereleng-gereleng ka dieu teh kana gonongeunana. Geus tiis sanguna bikeun ka anjing. Gonongeunna cager kan? Gonongeun teh cager anjing nu seubeuh. Matak anjing harita mah mararontok. Da penyakit ngaronongeun wungkul. Model tina sato penyakit atuh ayeuna mah pan bareurat dulu. Maka yang aya penyakit tina sato DBD demam berdarah tina reungit. Can aya cikungunya malaria tina reungit kene. Kaki gajah tuh cacar monyet flu burung penyakit nanti di kota mah tina sasatoan flu babi di kampung tina sasatoan paling oge penyakit kutongo anu seri pernah kutongo dah kumaha tongo teh tongo mah lolobana ka lalaki kabejaan aing mah kawe taranya lah dah tongo mah ngajerongna teh di dinya we hayo dina naon dina salakpono da ka lalaki mah tara tuh kawewe tongo mah ka lalaki mah kawewe mah tara ka lalaki wae nah kawewe kunaon kan da meureun tongo ge mikir kumaha ya sieun teu kejebur sih teh jeung naha bau basreng penyakit teh nya mata kade cing apik dahareun di leueung nya Kang ulah segala dihakan urang teh hirup teh nya nya ulah segala bres kudu ulah dolim kana awak teh urang teh kudu ngajaga awak da sehat teh ieu teh kanikmatin ti pangeran di leueuy nya sehat teh mahal kemari dina corona pan karasa meureun urangnya maha sehat teh di leueuy nya ngabelaan juta-juta dileupikeun nebus cager teh lain naon di leueuy urang bisa meuli obat tapi moal bisa meuli cager nya daya obat mah saukur syariat hakikatna mah da Allah teh euy nu kagungan cager nu kagungan gering nya matak manfaatkeun ayeuna urang dina mangsa cager saacana datang gering dahak manusia cager gering mah nya manfaatkeun beunghar urang saacana datang malarat teh hesieun pangeran memalikeun nasib jelema tina beunghar kana sangsara kon kitu deui tina sangsara kana beunghar teh hesieun pangeran mah matak manfaatkeun sok nya manfaatkeun hirup urang saacana datang malakal mah maut sebab naon manusia dikungkung kupati mun datang sok ngadodoho bisa berang bisa peting hanteu pilih-pilih mangsa sanajan urang nyumput tina peti besi sanajan urang ngajerit maratan langit ngocek maratan jagat pasti malakal maut mah bakal datangan bedana teh heula jeung paneuri jeung jalanna oge beda tuh itu dulu rahasia pangeran nyaheun pangeran mah dirahasiakeun di naon cing supaya orang hirup bener supaya eling ke pangeran dikir urang teh ngapoe biwir teh kaput
kalimat-kalimat thayyibah nya kalimat-kalimat thayyibah nya kaput sungut teh nyeri aktu lain kaput ku bola jeung benang ku kalimat-kalimat thayyibah dikir la ilaha illallah tuh dikir teh nya biasakeun ye sungut teh dikir sabab naon bakal jadi kebiasaan di mana geus biasa dikir di mana mangih kareuwas teh urang bakal nyebutkeun la ilaha illallah innalillahi subhanallah mangih kareuwas teh nya astagfirullah jadi kebiasaan sok tanyakeun ka ustad ka kiai lamun urang maot ngucapkeun la ilaha illallah mati syahid teh deuleu mati fisabilillah husnul khotimah jadi biasa sungut teh ulah ngacapruk wae komo ka ibu-ibu tanu latah kade ibu gegeran ibu-ibu ning euy di kota di dieu mah teuing mimitina meureun dieu ibu-ibu di kota mah lamun eta teh gegeran lamun mangge karwas teh kanyut kitu bener kade ibu kade duh jai kukupu di tah cicing euy wah intip atuh siakang kamu ki kukupu kain baru kana bikangna mulai ya gitu dulu cing ieu sungut teh biasakeun nya heeh jang kang dewek teh keur dibeberi ku juragan Bima deui aya bejana eta heeh pajar teh akang bangsat saha bangsat akang montong ka mana karep goblok sia beja ieu mah akang jeung mitnah aing bangsat didagor ku aing teu nyaho aing jeger Cikanang ye buset macem-macem ka aing sini mah jeung jebut aing bangsat garong mah da aing mah teu bangsat aing teu bangsat kumaha eta ning aing mah nyokot teu bebeja sarua teh jeung bangsat henteu aing mah nyokot teu bebeja manteng nyebut bangsat ka aing ulah wakaya manon teh memponis orang lain dong sebelum Anda mengetahui prosesnya itu sia mah lain naon karunya we kuring mah ka akang ya nu kudu dipikarunya mah anak pamajikan sia keur naon mikiran aing mikiran mah anak pamajikan maneh aing mah tong dipikiran geus puguh aing mah karunya tadina ka akang karunya kene sia hirup ngontrak tuluy ieu teh akang we atuh ditanggung jawab ku aing ayeuna mah tah kitu jawab tanggung jawab moal pati-pati aing ke lamun teu tanggung jawab tenang Raden Gatot Kaca ningali Astajinga anu nuju ngabedegat di satengahing marga ieu bangsat atuh kurang ajar sia aing mah sanajan juragan Bima jago teu sieun komo anakna mah Gatot Kaca apa sih lain Gatot Kaca anu ceulina leutik sabeulah ning sedan kurang ajar edan panuju ada petir di siang hari agan saha anu ceulina leutik sabeulah geus mah teu aya hayang jamu sekali musada ku saha ku abdi dipahok demi Allah teu mau nganyokot teu bebeja eta teh mah bangsat begitu padegeun sia moal tiasa agan moal tiasa dipasihkeun padegeun moal tiasa padegeun Bot panggilna dina rakit Kraun keur ngaheujeun si burang ieu
Anjir kieu jadi bangsa teripu nih. Marukana kumaha. Udang sia, udang. Uluh agan. Hadir. Dibikin salah yang jamu sekali salah. Dan dibikin. Agan mu hati asa edan. Agan. Dibikin salah yang jamu sekali musala. Mu hati asa agan. Sekali dia dibikin mu hati asa agan. Aduh. Siya, pikir ba? Muat yasa aduh. Acan. Ada siapa lagi? Ada. Dibikin syukur, dibikin payahan, boy. Kira agan itu sekedap agan. Ada siapa lagi? Kurang ajar siapa wani maling layang jamu sekali musadak. Ada siya. Payahan, boy siya. Tang pati berkali sama mereka. Sia tengah hargaan kain. Dari sama mereka. Aing kudu ke mana? Kabina-bina teuing kain teh. Kalau kau ngomong. Aya bangsat kudu ngomong sia. Kulajan. Ke sakedap agan. Itu agan teh bade nyungkeun katerangan atau napi pada nyiksa abdi itu aing rek nanyakeun ka sia bener sia maling layang jamu sekali musada agan abdi mah sumpahna demi Allah agan abdi mah teu maling ai layang jamu sekali musada di saha mun di abdi eta teh maling teu maling abdi mah demi Allah eta demi Allah sia dipake lalap gitu kurang ajar sia padahal sia keulah agan Aisyah temaling kumaha temaling. Temaling agan Nabi mah henteu. Kabina mana teuing ari agan. Sia naon maksudna temaling? Sakedap agan sakedap. Dupi layang jamu sekali musada ieu lambang kagungan negara mana? Negara Amarta. Iya. Ari eusina negara naon? Rakyat. Iya. Ai layang jamu sekali musada teh lambang kagungan negara Amarta berarti nu rakyat ari abdi rakyat mana Amarta berarti layang jamu sekali musada teh nu rakyat Amarta tuh berarti nu abdi maknya aya nu abdi di sana ku abdi make nyebut mau di mana? Apaan itu nu rakyat dibantun ku abdi ku rakyat. Nah make yang disebut mau di mana urusanana? Si Edan. Tapi sia maling kumaha ari agan. Kieu. Logistikna, logistik. Abdi teh gaduh rokok. Tuluy. Rokok naon? Apona aya we? Abdi teh gaduh rokok. Kupun bojo teh disimpen dina lomari. Tuluy. Enjing ku abdi dibantun eta rokok teh. Tuluy. Ari eta disebut maok henteu? Nya henteu. Margi musia. Tah ieu ge lah yang jamu sekali musada teh nu abdi. Teu benten teh kitu agan. Pregaos samaksudna maling layang jamu sekali musada. Abdi teh agan teu kirang sareng teh langkung ieu teh abdi teh. Kumargi abdi maling layang jamu sekali musada teh abdi teh penasaran naon eusina ieu layang jamu sekali musada. Edan sia. Goblok sia. Nah kan sia rek muka layang jamu sekali musada. Sumuhun. Nah hayang doraka sia kawalat pamali. Ya dengekeun ku sia. Lanceuk aing Yudhistira, aing si Arjuna, si Nakula jeung si Sadewa teu wani muka ilayang jamu sekali musada kare-kare sia wawanianan. Hor. Jadi teh ieu teh aya nu wanieun? Eueuh. Atuh nah cicing membeung aya nu wanieun? Coba eta. Ya sia eta mah. Urang ajar. Geus dibuka ku sia.
parantos naon usida kepo kepo kamu nanya kamu bertanya-tanya ujit koplok sia naon usida tekirang sarang telangkung ieu eusina layang jamu sekali musada teh panca dharma leres aya 5 dharma hiji we heula bakal ngurung ka sakabeh daun dharma nu kahiji nya teh bakti ka pangeran sumohon nyerek deleg teu aya deui pangeran salian ti Allah la ilaha illallah teu aya deui pangeran salian ti Allah eta bakal ngurung ka dharma anu liana loyuk jeung janji agan kapungkur dina mangsa agan sadayana di istenan jadi aparatur negara jadi pejabat di negara Amarta kabeh di istenan make jeung diungkulan ku kitab sangarupa kumaha sumpahna demi Allah setiap demi Allah tekad ucap lampah urang kudu dengan nama Allah luar tidak dengan nama Allah disebutna jalir janji tak ayeuna abdi bade neruskeun upami jalir janji ditingali tina kacamata agama kumaha hukumna dosa doraka kari mikir agananya salaku pamimpin nah tega rakyat dipimpin ku jelema doraka gara-gara janjina teu bararukti edon sia ye agan janji sakali teu ditepati 40 poe salatna moal ditarima ku pangeran eta ge nu sok salat mata kula ya kamari urang dibengker 2 tahun nya eta dina mangsa corona sungut dibengker di masker naon ilmu na keur urang sabab nu kadeuleu nu katempo nu karasa lamun teu jadi ilmu rugi naon sababna dibengker kabeh para pamimpin di masker naon ulah loba teh ngomong pamimpin teh da rakyat mah teu butuh bau sungut rakyat mah nu penting mah beuteung seubeuh pake pageuh murah sandang murah pangan keamanan terjamin eta rakyat mah ulah seueur saur tanpa bukur capetang tanpa kenyataan bener nyaah ka rakyat populasan tempo mangsa kampanye ka karadai kulin ka kampung-kampung tempo dina mangsa kampanye daek deket jeung rakyat tempo dina mangsa kampanye deket jeung rakyat susumar janji muruluk aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah tapi ngajedog jadi pamimpin teh eling anjeun kalaya sok pikir ku agan ieu lah yang jamu sekali musadangan sok dipake kamu pasti unggul etan lamun tadi mengicipan Kang Rama di taung takuai kurang ajar bapak aing diceceleh ku si goblok paehan geuning siapa ayo